lain lalagaan, ieu mah lain lalagaan haul ieu mah diuk di dieu milu zikir. Nah datang ka dieu diuk milu zikir geus aya di Stambuk Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyaallah. Nah engke kumaha tah Tuan Syekh Abdul Qadir langsung turun ke handap minta izin ka Kangjeng. Ya Rasulullah Muhammad, kaula boga Stambuk buku. Terus ieu murid-murid kula encan araranya. Hai sirantangan. Nu mana murid-murid cek Kangjeng Nabi anu pernah zikir milu, pernah haulan, kemudian dan lain-lain caritakeun kumanehanana. Wah, ayo guys, tangan. Tuan Syekh Abdul Qadir neangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusula ila musyahadati anwarihi as-saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah waja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratihi wa khassahum bil ma'arifi wal asrari min baini khaliqatihi وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء الحديث. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama para asatidz bil khusus kakersana al-alim al-alama Syekh Fadil min Istanbul Turki. Walhamdulillah anjeunna parantos hadir di tengah-tengah urang. Bil khusus deui ka al-alim al-alama Syekh Abdul Aziz asli Suriah nu ayeuna aya di Amerika. Alhamdulillah minggu ieu aya di tengah-tengah urang. Kemudian pengiringna Habib Ahmad Habib Salim jeung para habaib-habaib nu lainna anu urang doakeun mudah-mudahan para ulama, para ustad, para santri kumna mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu sampai saat ieu gubernur masih di jalan, kemudian bupati ge masih di jalan. Di jalan wallahu alam menuju ka dieu atawa menuju ka lain ka dieu. Nu jelas di jalan raya. Perneulean jalan bupati sebab jalan kerja rorek wari. Mudah-mudahan bupati dipanjangkeun.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suara speakerna dikeluarkan saeutik. Ieu mekanik eueuh nu hebat kabeh ge. Di awal diketrok kudu huluna meureun nu diketrok. Suara melempem kaluarkeun. Ieu tamu urang ti luar negeri. Kumaha sih? Apa kudu dibantingkeun sih ku aing? Tahu diri atuh suara ceulis ya aya ceulian eueuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina sahih jam 9:04 urang diguyur hujan. Karasa tiis perasaan leuwih-leuwih teu boga duit. Tiisna ieu bener-bener tiis. Kumpul orang di dia di Nararaga haul Sultan Aulia Qutb Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz afadhu alaina khairahu abirrah anu kal 50 genep di dia. Gimana alhamdulillah almarhum Abah Simkuring katitipan ku guruna lain berarti di dia ahli toriko, cuman sekedar katitipan. Almarhum Abah Haji Dimyati katitipan wasiat ku guruna Kiai Haji Arsyad bin Haji Ismail Cilongok. Kiai Arsyad katitipan wasiat ku guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan Kiai Dahlan ti Kiai Husain Carita Ki Asnawi Caringin nu kurang biasa diziarahan. Ki Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten maot di Mekah. Abdul Karim kenging ti guruna Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ahmad Khatib Sambas kenging ti guruna Syekh Samsudin kenging ti guruna Syekh Muhammad Murad kenging ti guruna Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging ti guruna Syekh Kamaluddin kenging ti guruna Syekh Utsman kenging ti guruna Syekh Abdul Rahim kenging ti guruna Syekh Abu Bakar kenging ti Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin Syekh Tiwaliuddin Syekh Waliuddin kenging Syekh Nuruddin teh Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin kenging ti Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatta kenging Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Al-Mahzum Abu Sa'id bin Mubarak Al-Mahzum Abu Sa'id kenging ti guruna Abul Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Abul Farad Turtusi kenging ti Abdullah Tamimi kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi Abu Bakar Shibli kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sikti kenging ti Syekh Marufil Qurki kenging ti Syekh Abul Hasan Ali bin Musa Kazim Musa Kazim kenging ti Musa Ridho kenging ti Musa Kazim kenging ti Ja'far Shadiq Syekh Muhammad Bakir kenging ti Imam Zainul Abidin Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajah Sayyidina Ali kenging ti Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kenging ti Rabbul Arbab wa Mu'tiqur Riqab Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah ala kadar silsilah bab ba'dul arifin nyaritakeun malam tattasil silsilatuhu fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warithan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tajuzul mubaya'ah wal ijazah, di mana teu nyambung silsilahna
ka para guru sampai ka Kangjeng Rasulullah, maka putuslah fayad. Moal aya karasa kajen urang zikir ku kumaha, kajen urang wirid moal katentepan ku fayad. Kemudian teu menjadi warisan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping eta teu bisa urang beat langsung ijazah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah lantaran urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk kok anu pangmulya-mulyan. Allah ngadamel makhluk nu ngaran manusia didamelna fi ahsanit taqwim, pang bagus-bagusna ciptaan Allah. Setelah diteliti kebagusan ciptaan Allah, ternyata horeng karena manusia tersusun tidak dua kekuatan optimal. Nomor kahiji kekuatan zahir, nomor kedua kekuatan batin. Tina dua dimensi ialah, lamun dimensi dua ia sempurna, maka jadilah manusia nu paling sempurna. Manusia paling sempurna hiji ialah junjunan alam, Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nitipkeun ka para sahabat, Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, nitipkeun ka Sidina Ali karramallahu wajhah, dititipkeun deui ka Hudzaifah, dititipkeun deui ka berbagai sahabat. Di Sidina Ali nu tadi geus nyambung di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, Banten, kemudian di Turki, kemudian di Suriah, di Irak, di Iran. Silsilah sangat dipertahankan. Kebenaran orang poe ieu aya tamu orang di Amerika dek dongeng naon coba nyana di dieu. Apakah dek nyaritakeun Obama? Apa dek nyaritakeun Bill Clinton? Apa dek nyaritakeun naon coba? Jeung bahasana ge antepkeun keuna kumaha nyana bae. Nyana hayang bahasa Amerika, ayo geus, urang mah teu ngarti ieu. Nyana dek bahasa Arab, kajeun geus, kumaha nyana bae. Ngan ceuk ulama penerjemahna nyana Arab di dieu penerjemahna aya Haji Mamin atawa Haji Jenal. Maksudna nyana-nyana nyaritakeun wali ke Haji Jenal, nyaritakeun benang. Atau gubernur titah nerjemahkeun gubernur Rano Karno ayeuna di jalan keneh. Geus engke atuh Kiai Syekh Fadil nyaritakeun wali, nyaritakeun Kangjeng Nabi, Rano Karno nyaritakeun ya si Gusman lah minimal lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lain lalagaan acara haul ieu. Lamun lain jelema nu kasorot, lamun lain jelema nu kasinaran, belah dituna ku wahyu Allah, belah dieuna ku karomah para aulia Allah. Pikir ku urang moal sanggup cicing di nu baseuh, moal sanggup cicing di kebon, moal sanggup isuk-isuk datang ka dahar 2 kali. Iyalah sorotan karomah-karomah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Aya naon terhadap wali? Tadi ku kaula dicaritakeun bahwa manusia tersusun tina 2 dimensi. Hiji dimensi zahir, nomor kedua dimensi batin. Dimensi zahir tersusun tina anasirul arba'ah. Hiji tersusun tina ardu tanah, 2 tersusun tina ma'u cai, 3 tersusun tina hawa angin, 4 tersusun tina syamsu sinar. Seuneu ialah susunan manusia. Maka manusia lamun kurang salah sahiji tinu 4 eta is dead. Jelema ieu tersusun tina 4 butuh taneuh. Mantak teu eureun-eureun bupati meulian taneuh bae. Calo meulian taneuh, dibawa ka kuburan moal, jang nguburnya meureun. Kebutuhan urang taneuh, nomor kedua kebutuhan urang cai. Mantak Kangjeng Nabi mah istimewa. Aya jelema
muriang dibawa ke Kangjeng Nabi. Kunaon ieu? Ieu cenah cek sahabat dia dicocok tawon. Kangjeng Nabi langsung noel kana taneuh turbat-turbas. Noelkeun, mana? Noelkeun ka dieu, cager. Ditaluturkeun ku urang kabehan. Kolot urang baheula lamun aya jelema dicocok tawon, make letak, adegeun. Cager. Cocok naon deui ye? Dicocok bangsa Bang Bara, komo Bang Bara mah leutik sama sireutna. Ieu kan cager taneuh eta. Datang ka kuari lamun aya nu dicocok orai, gupakeun dina taneuh. Maksudna geus ulah hese-hese lah kubur di dinya bae. Taneuh istimewa taneuh. Ulah main-main. Tingali dina hadis da. Geus ulah jaritakeun panjang hebat, luas hadis aya jasa di Bukhari ayat Tajul Jamiah dan berbagai hadis-hadis Kangjeng Nabi. Taneuh. Nomor kedua cai. Urang teh butuh cai, di mana dahaga butuh cai, panas butuh cai. Sebab urang tersusun, tercipta, naon gitu terbuat tina cai. Numantak urang lamun panas, guyur ku cai, cager. Ulah-ulah naon atuh. Hayam be hayam, katabrak sepeda, katabrak motor, ceger. Kelepak, tutupan, sibreh ku cai, nereleng. Budak kuari mah kan teu nyaho, coba ge. Aya ucing ngadu, emeng ngadu, ngeok. Lamun ku urang make pentulan, ku urang digebahkeun ka urang. Tapi hiji syaratna make cai, simbreuh make cai. Ieu cai. Aya nu kolot jeung nu ngora ribut, ulah hese-hese, cai panas. Beres. Cai. Istimewa cai mah, ulah nu tiis, moal beres, nu panas, kulu babak. Kemudian angin, beneran cerita angin luar biasa tuh. Ya kitu kene syamsu, udara enon kitu matahari. Yakni seuneu ialah kebutuhan manusia. Lamun urang eta bae nu diurusanana soal diri urang nu zahir, patali jeung taneuh, patali jeung cai, patali jeung hawa, patali jeung syamsu yakni sinar. Paeh cilaka. Mikiran eta bae moal beres kajen kuku bahage. Numantak wayahna urang kuari mikiran kebelah jero. Di jero urang teh aya batin. Batin ieu adalah ruh. Tercipta ruh mah tina nu herang cekat. Caang luar biasa. Lamun awak diciptakeun tina anasirul arba'a geuleuh malek hideung. Tewawuheun ka kholik, teu nyahoeun ka pangbalikan deu ka mana ieu awak moal nyahoeun. Tapi ketika ruh ditanya, saha pangeran? Alastu bi rabbikum? Golu. Bala. Wawuheun ruh mah ka Gusti Allah sebab baheula di alam arwah geus ditanya, saha pangeran anjeun wahai arwah? Ngaku kabehan. Gusti pangeran abdi teh. Nah, ruh diturunkeun ku Gusti Allah, nu geus sauheun ka Gusti Allah, diancam ku Gusti Allah kade mane ruh ke ketika balik, awas bersihkeun deui sakumaha aslina. Mangga cak ruh atuh mah nya teu bersih abdi geus wauh ka Gusti. Sok lamun mane bersih sakumaha aslina disadiakeun surga, tapi lamun mane bobolokot tuh disadiakeun neraka. Cak roh nya abdi kudu ka neraka Gusti jageus wauh jasa jeung Gusti. Hek diturunkeunlah sesuai jeung ketentuan-ketentuanan. Sup ka awak. Alhamdulillah urang kuari aya roha. Ngan Allah nyiptakeun antara jasad jeung roh nafsu. Anu ngabulang baling antara zahir jeung batin. Anu nyana nyambungkeun antara zahir jeung batin. Nafsu ialah anu jadi sasakalana antara salamet jeung cilaka. Ketika urang teu urusan kana nafsu terbawa ku zahir, Masya Allah Gusti Allah teh nyieun anasirul arba'ah awak urang teh deui. Aya mata di mata aya watek, aya ceuli di ceuli aya watek, aya irung di irung aya watek. Disungut boga watek, leungeun boga watek. Seluruh anggota terutama
Ieu adalah kitu nu 5 panca indera. Ngabogaan watek kabeh ge. Betul ngabogaan watek asal tiis-tiis kieu bae geus lain deui watek beuteung. Geus culak-cileuk bae kiai datang ka irah atuh geus sanan deui. Geus dula-dula bae ka dapur kula. Padahal mah ditu geus nangkub. Ieu tiis watek beuteung. Watekna beuteung lamun mules kabelah ka tukang. Ieu watek ieu. Itu tukang ka mana neangan rada anu tiis-tiis, anu sepi-sepi. Lamun tambah tiris beuting asup ka nu hareup. Ieu ngawatek ge ka mana ye lumpat da ieu. Nu hareup ieu. Na ieu leh kana boga watek masing-masing. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nafsu aya di tengah antara jasad jeung roh. Ketika nafsu ieu teu diurusan, maka nuturkeun watek. Urang neuleuh awewe, ya Allah ya Rabbi, masyaallah. India he ieu mah bangun ieu. Dideuleukeun ku urang, dideuleuh kurang hebat ieu mah India. Ieu mah Libanon. Hebat-hebat kan urang Libanon, urang Israel teh garilis jasa. Moal aya dicurug mah kos urang Israel mah. Irung marancung. Watek mata urang lamun neuleuh nu kos kitu teu kicep-kicep. Dideleukeun masyaallah. Tapi lamun urang neuleuh bangsa urang Rangkas anu di gunung teh nu hideung sendalna sabelah lain mata ge embungeun neuleuh sareuk aing mah neuleuh kos kitu ieu mah kudu ka Baduy ka ditu mata ngabogaan watek ketika ieu henteu diurus nafsu urang terus-terusan mata hayang neuleuh kaindahan alam Seli teu meunang ngadenge anu merdu-merdu suara-suara nyanyian-nyanyian kitu keneh irung ngabogaan watek ngambe anu seungit-seungit nafsu lamun henteu diwarah ku urang tergelincir terus masyaallah karim ketika nafsu urang diwarah maka diasupkeunlah ku urang nafsu urang ka arah galbu dibagi horeng lantaran nafsu ieu bagian lelembutan. Allah ngadamal ruh teh tina lelembutan latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalb. Inna latifah ieulah mana anu kudu dihadirkeun, mana anu kudu dipiceun. Di dieulah urang bakal ngawarah nafsu. Nafsu urang teh kudu diwarah melalui perang. Lamun urang nyaritakeun perang di Libanon, urang nyaritakeun perang di Israel, urang nyaritakeun perang di Suriah, urang nyaritakeun perang ISIS di berbagai negara. Irak lah misalnya, di Yaman lah dan di lain-lain negara, termasuk di urang. Perang teh mengerihkeun. Cuman aya waktu, mungkin seminggu, sebulan, tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi merangan nafsu mati mimiti urang mulai datang ke akhir hayat. Di ngaranana ieu adalah mujahadah. Merangan hawa nafsu ditambah ku riyadhah. Sebab horenganan kerajaan teh aya 2 kerajaan. Hiji kerajaan zahir, raja paling handap RT naik desa lurah, naik kabupaten atau camat, naik kabupaten bupati. Raja urang naik gubernur. Naik deui jadi raja teh belah dituna RI 1 Jokowi belusukan. Nah eta raja dunia kurang-kurangna bisa mawas diri raja dunia mah di akhiratna dibalang-balangkeun ka neraka jahanam. Kurang bisa mawas diri hampir 99,9% jahanam. Aya urang nona ieu maksudna pi jahanam mana aya aya kurang mawas diri bakal gitu lain cakula cak Gusti Allah dina Al-Qur'an dek lompat ka mana ge kitu bae tapi horenganan aya raja di negara Fardaniyah istanana istana unsi kursina kursi tauhid baju kebesaranana baju kebesaran ma'rifat mahkotana mahkota yakin. Iyalah anu nyicingan di kerajaan-kerajaan eta
jelema anu geus bisa berperang melawan hawa nafsu bakal cicing di singgasana tauhid, dibere baju kebesaran ma'rifat, bakal ditenden di negara Fardaniyah, di istana unsi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka orang diciptakeun tina zahir jeung batin. Lain kita ngurusan zahir bae jeung lain kita ngurusan batin bae. Sehebat-hebatna orang urusan zahir paring ge sesuai jeung syariat. Sehebat-hebatna orang urusan zahir sesuai jeung agama paling melalui syariat. Sedangkan kullu syariatin ghairi muayyadatin bil haqiqat fa innahu maktub. Jelema anu bersyariat tanpa melalui nempo kana hakikat, ngatur-ngatur hakikat, pegat kajen kuku mage sehebat-hebatna bersyariat. Lamun urang urusan batin bae, cilaka sarua bae lantaran kullu haqiqatin ghairi muayyadatin bis syariat, hakikat teh dibarengan ku syariat. Ghair mahsul, moal beres. Maka dipadukeunlah antara syariat jeung hakikat. Ngajadilah perpaduan syariat jeung hakikat junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ka para sahabat. Jadi deui anu geus bisa memadukeun syariat jeung hakikat zahir jeung batin ialah kutubul aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz radhiyallahu anhu. Nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat wali sanga. Nu bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf. Nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat Syekh Asnawi. Nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat tuh Habib Lutfi. Nu geus bisa ngahijikeun syariat doang nya nama hakikat mah henteu Habib cocokan kula. Hiji. Rozaqo. Jadi maksud kitu jarang mah. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Atuh ai kitu mah ieu atuh urang kabehan babarengan berhakikat ke heula. Lantaran menuju hakikat teh kudu pinter. Boro-boro menuju hakikat cacak-cacak urusan dunia kudu pinter. Di Indonesia bae heulanan euina kudu pinter, lamun teu pinter moal beres. Ulah keseluruhan matematika bae perhitungan kudu mateng. Nu mantep ketika aya jelema sekolah SD, SMP, SMA, wah istimewa ieu matematikana teh wah luar biasa. Setelah diseleksi matematikana juara satu nomor hiji. Silahkan ndek jurusan kedokteran, ndek jurusan penerbangan atau ndek jadi insinyur sebab matematikana hebat. Ketika matematikana kurang hebat jadi dokter, wah tensi darah nu kuduna 120 cak jana 240. Karena ieu bodoh mal beres tensi darahna, kemudian obatna supaya nerap kudu jitu pemikiranana jeung hitunganana. Itu kene insinyur ngabangun Jakarta tuh hotel 15 tingkat lebar panjang kahandapna kudu sabaraha, lamun teh hebat ieu cilaka ujianana bisa rubuh kajen kukumaha ge hotel. Minimal sarubuh kalkulasina. Aturan beak 1 T ieu mah cuman setengah T. Wah, ujianana ambruk, kurang perhitungan. Matematikana kudu hebat kitu kene jadi pilot. Ketinggian sekian harus kecepatan sabaraha ieu pilot. Dihareup aduh itu teh aya hideung-hideung angin kayana. Nek dilumpatkan ke luhur apa dilumpatkan ke hadap perhitungan aku kudu mantep kiri apa kanan. Iyalah pilot lamun kurang hebat matematikana moal hebat jadi pilotna bisa raragagan persis kos pilot curug bae. Pilot curug mah pada aturan nabrak ojek benar. Masa pilot nabrak ojek isin gadege-gage padura. Tapi kos itulah kaayaanana. Nah lamun kurang pati jitu matematikana kurang istimewa, cukuplah jadi pedagang ahli ekonomi. Namun kurang istimewa cukup jadi pedagang lah, sebab pedagang mah perhitunganana coba iya kali iya sabaraha, oh sekian, oh masih kena untung. Coba iya tambah iya kali iya, oh iya masih kena untung, gitu kan, penting untung.
Coba kali iya tambah iya kurang iya coba. Wah masih untung cukupnya mah sederhana pedagang mah. Endog iya sabaraha duit? Iya endogna iya 10 mun 10 rugi. Lamun tinu asak mah untung. Coba untung jeung nu rugi hijikeun aya kana ka untung. Oh untung. Gampang ali ekonomi mun penting untung bae. Tah lamun sederhana boga pola pikirna geus bae jadi pedagang bae. Tapi lamun matematikana kurang jetu meng pelehe teu bisa ngitung cukup bae jadi DPR atau jadi bupati. Cukup jadi gubernur jadi presiden eta nu barodo eta. Teu kudu pinter-pinternya. Lantaran naon boro-boro ngitung naon ngitung suara di TPS bae ka kecamatan teu becus. Di kecamatan datang ka kabupaten bloon teu bareres. Di kabupaten datang ka pusat, masya Allah jurig kabeh. Eta kan teu bisa ngitung ngaranna tuh. Paling hebat yang ngitung ye, aing si gaji kali sekian sabaraha satahun. Nurunkan subsidi jago nya. Nurunkan subsidi jago. Wow, etalah bagian pemerintah. Naikkan pajak jilih jasa aja nama. Jadi teu kudu hese-hese nu bodoh bae bisa entah mah kos kitu mah. Nu bodoh ge bisa. Nah, naikkan pajak, nurunkan subsidi, teu kudu make matematika nu jago tah mah kos kitu mah. Kabeh ge bisaeun tah mah. Tanu matak nu bodoh silakan jadi DPR atau jadi bupati atau jadi gubernur. Emang gubernur orang pintar gitu ranok. Mun pinter kayak saya perkembangan. Haji Salim Mas riba itu. Perkembangan naon perkembangan titah ngabangun Banten bae ge. Makom Banten bangun Rano sia mungkung keur bejeusna jadi gubernur. Takut saya sama Jawara. Atuh ai teu becus saeureun sia aing atuh jadi gubernur. Ye, parang sana. Tadi ge gubernur teh bodoh mun aing jadi gubernur teh aing ge bodoh sarua bae. Iyalah pemerintah. Jadi ngan sakadar ngalikeun gaji kali gaji satahun sabaraha naikkeun subsidi kurangi subsidi naikkeun kitu perpajakan. Nah, kos kitulah pagawean pemerintah teu kudu pinter-pinter nu kos kitu mah nu bodoh bae geus. Nah, ieu urusan dunia bae kos kitu urang lamun menempo ka urusan hakikat masyaallah karim. Kudu nu pinter persis kudu nu tadi dek jadi pilot, dek jadi insinyur, dek jadi kitu, dek jadi naon kitu ngaranna insinyur, jadi pilot, jadi dokter. Kudu lu pinter. Lamun urang syariat bae salilana moal beres. Henteu nuju kana hakikat percis ongkos tu didongengkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Nyelema ti peuting dibawakeun gajah, puting poek mongkleng. Ieu dibejakeun ieu teh gajah ngan coba urang dinya urang lembur ca nyahoeun ka gajah. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir coba gajah teh cekel deuleu ku maneh di tengah peuting kos kumaha tah gajah. Da urang asup nyekel oh gajah mah horenganan okos tihang. Sebab nyana nyekel suku. Cak dosa urang teh nyekel ceulina ja gajah mah kos hihit. Nu ca urang deui nyekel gajah teh tulalena boh kos longbum. Lamun urang endek naon kitu ngaranna endek ngabangun. Nah, ieu gajah nu sa urang deui mah nyekel teh luhurna tonggong. Oh gajah mah bisa paranti diu. Kalaluar, sanggeus kalaluar ribut. Ai gajah kos kumaha? Gajah mah kos tihang. Lain. Gajah mah kos hihid. Gajah kos hihid. Gajah mah tah okos paranti nyiram teh naon ngaranna? Paranti nyiram naon? Paranti nyiram nu panjang barodo sia. Goblok gua. Anu panjang selang atuh ceret-ceret dasar bodoh. Aing boga Habib kos gitu bodoh resep aing mah. Apa selang? Oh, gajah mah kos selang panjang. Sok urang deui. Salah kabeh ge. Gajah mah kos kursi bisa pakai diuk. Laporan ka Tuan Syekh. Kumaha soal gajah? Sesuai jeung laporan tadi. Kos kitulah cek Tuan Syekh. Salilana maneh lamun neuleuh dinu poek moal beres. Kuari kudu neangan lampu patromak.
ulah di nu poek atuh cilaka sok neangan lampu patromak neangan lampu patromak cangkeun bawa ka ditu anu poek dibawa ka anu poek deuleu kumaneh coba gajah kos kumaha barang di deuleu rengkos kitu gajah mah naon tah anu nyaritakeun gajah teh ieu kos tihang salah henteu ngan sebagiannya nyebutna naon tah anu nyaritakeun gajah teh kos sihid salah henteu lantaran nyanangan datang ka dinya pola pikirna naon tah nyaritakeun gajah teh kos selang salah tuh henteu lantaran sebagian anu dicaritakeunana naon tah anu nyaritakeun gajah kors-kors teh salah henteu lantaran nyana nyaritakeunana hanya furu-furuna hungkul begitu diangsongan lampu patromak keseluruhan anak gajah mah horenganan kos kitu urang guari pas ini we di Indonesia belahan Jawa Barat aya nu masinikeun ieu bae sapeker cik sawareh kiai sapeker teh halal cik sawareh kiai sapeker teh haram bid'ah cik sawareh mah sukut bainal halal wal haram teureun ulah diributkeun lantaran nyana neuleuh kana furu'na hungkul selalu kitu bae lamun aya jelema nyaritakeun make calana teh bid'ah lantaran Kangjeng Nabi mah dongengna Kangjeng Nabi make lepis eueuh sugan aya dina Bukhari Kangjeng Nabi wayul basul levis wayal bisul levis eueuh teu pernah aya Kangjeng Nabi make lepis henteu lepis mah tukang ngangon sapi embo tuh di Australia tapi Habib Lutfi pan make lepis wali nyana Gus Dur make lepis Gus Dur komo Habib Salim mah nu kuari aya lain make deui nya jualan lepis malah mah leuwih jero tah mah jualan tah mah nah dimasalahkeun haram halal sukut bainal halal wal haram teu kudu dimasalahkeun puru tah mah nu kos kitu mah ketika urang geus boga lampu patromak dicaangan nu kos kitu mah sampah tah mah naonan maka untuk menempuh ke arah nu itu maka kudu nu jitu perhitunganana teu meunang sambarangan nah kulantaran ayat 3 kula dongeng loba jasa ieu mah terakhir bae ayat 3 dongeng ngan dipotong bae heula menuju hakikat kula jaritakeun ayat 3 dongeng ieu mah moal lantaran menghormati anu ti Turki kemudian menghormati anu ti Amerika ieu mah kieu doang ye caritana malah geus mararaot bae kabehan maraot timbang amal bangsa pamarentah mah kana neraka artis amin kunaon sih diaminan blon sia ieu mah pemerintahan nu zalim aya nu teu zalim mah tetep sorga boh nya ngurusan negara ngurusan umat kabageran anu keur carita nu jore amalna neraka nu bagus amalna diteundeun di hareupeun pintu surga. Woh kabeh cek malaikat Ridwan wahai ahli-ahli surga baik anu datang ke hakikat di duniana atau nu bertorikoh atau anu datang ke syariat doang coba ayeuna baris nu rapih lantaran pintu surga moal waka dibuka nungguan jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikunci pintu surga nungguan Kangjeng keur operasi gana ke ditu neangan bangsa Haji Mamin ku jangan besikan neraka teangan Haji Salim teangan Habib Rozak geus nyengkleh dekat neraka ditarik ku Kangjeng Nabi kenapa ke sini udah emang kenapa ngeridit saya oh iya udah ditarik ku Kangjeng Nabi ngan teu dikasorgakeun ditungtung tenden kabeh pintu surga masih ditutup. Masya Allah karim jajaran awal jajaran hakikat mujahidin jajaran kedua jajaran ahli thariqah encan warusul ka Allah anu keur memperjuangkeun mujahadah jeung riyadhah jajaran katilu jajaran nu bersyariat tetep ka surga ngan pandeuri jasa nah pintu surga dikunci geus aya 1 tahun 2 tahun kabeh geus hareudang nungguan lawang sorga dibuka ditukang Bupati Zaki kuncad kincit bae geus dibuka can lawang sorga encan cak wakilna sanajan dibuka ge didinya mah moal asup lah kitu
kinis jana jeung wakil. Gubernur sarua. Si gubernur geus lawang dibuka. Encan. Emang Pak Gubernur aya ka dieu? Ya iyalah. Berkat amal naon? Amal ieu ngabangun Banten cek cenah. Alhamdulillah kula aya. Ngan ditungtung. Untuk bisa kaharep itu asal do kaharep dijotos gitu sekali. Jotos. Teu bisa kaharep. Waduh. Bangsa-bangsa RT mah hampir di neraka. Jauh ke surga jauh. Iya Kangjeng Nabi ku angel. Can datang Kangjeng Nabi can datang. Digerokan, ya Muhammad, kami geus hareudang ye. Oke. Cek Kangjeng Nabi, mane mah ngan sakada tinggal asup ge kesel bae ye. Kami mah deuk neuleuhan anu di dunia sok maca sholawat mana heula. Ke dirapihan heula. Nu di jero hatena aya la ilaha illallah, aya Allahan, aya Muhammadur Rasulullah. Tenang heulana. Nyana bebeja ka malaikat Ridwan. Sia de, ulah ka dibuka. Engke ngalaluncat teu beres ya jelema. Nu sok korupsi mah kitu kan. Ayeuna ti heula. Weh, bangsa wali-wali Allah, sahabat diharareup. Ahli thariqah jajaran kadua, ahli syariat jajaran katilu. Angel. Kangjeng Nabi teu datang-datang. Ahli hakikat mah nungguan Kangjeng Nabi di hareupeun surga teteg kieu bae. Tenang, kalem, ahli thariqah, tungkul, kalem. Ya ahli syariat doang ya. Nungguan lawang dibuka teh aja nama teu cicing kokoler lempang ke kakidul ke ngobrol. Caknya angel amat ya Muhammadnya. Ngarobrol ahli hakikat jeung ahli tarekatan teh. Iya ahli syariat ya. Kuncad kincin lantaran angel jasa. Ahli syariat teh ku capek diuk haju nundutan. Ahli syariat mah di sorga ge nundutan sial. Nundutan. Lawang sorga dek dibuka kuat ka nundutan bloon teh budak. Bangsa presiden anu jujur diuk didinya ngan nundutan, bupati nundutan, gubernur nundutan kabeh. Kadarieu we. Kayaknya beunta deui geus dibuka teh encan angel amat tah Muhammadnya. Kadarieu nundutan. Benda deui geus dibuka teh encan. Wih, angel amat ieu geus sabaraha taun nya urang nungguan Muhammad. Dan anggeus-anggeus keneh bae eta Kangjeng Nabi ngaberesan umat. Nyana ngarobrol gitu di pelataran sorga. Jauh tapi kalawang. Ai praktek hee. Lain nundutan deui lain. Hee ararees kabeh. Keur bojohna hee sare. Lawang sorga dibuka. Wah, cek malaikat Ridwan ahli hakikat, anu tenang ahli tarikat, anu kalem silakan masuk. Wah, asup ke surga. Wabeh, asup ke surga. Gubernur Rano HS, Zaki molor, Jokowi mah, lain molor deh 2 kali molor. Wabeh, Habib Rozak ngees. Tares kabeh ahli syariat mah. Tares kabeh. Eta malaikat Ridwan dia malaikat Ridwan. Hei. Manusia. Ieu lawan surga geus dibuka tetep kerek. Kerek beuteung bisa. Ya otomatis cek Kangjeng Nabi ya tutup bae lah lawang surga, ditutup. Bobu. Gandengna nutup lawang surga udah nya. Cek Rano, emang udah dibuka? Udah. Itu kita kemana? Ya tahu udah dibuka, udah ditutup lagi. Masya Allah, Rano jeung Jaki ngobrol. Kenapa ya kita sampai ditutup? Iya, kan Jaki, kamu kenapa sih kamu nggak sampai masuk surga? Dulu waktu haul saya nggak hadir. Aduh. Kamu, ya saya hadir juga belakangan cek Rano, nggak ikut zikiran. Ya udah nasib kita ya, iya tahu nih bagaimana kali dan ya kita ke sana aja ke pusat ke Jokowi yuk. Ya yuk, mana ke Jokowi. Jokowi ke HS kene. Hei, tidur aja kamu. Kamu kan pimpinan saya. Habis bagaimana? Ini kita bagaimana? Pintu surga udah ditutup. Tadi kamu gubru kita kedenger tadi. Ini gimana ini kita? Ya nunggu keputusan kayaknya neraka juga sih.
Tapi pemerintah nu ikut zikiran di dia disambungkan silsilahna. Lain lalagaan, ieu mah lain lalagaan haul ieu mah diuk di dia milu zikir tadi. Cek Kiai Turmuzi, murid Abah kula nu sok selalu macakeun manakib lantaran nyana kawasiatan ka kula. Salila aya nyana jeung nyana daekeun mah nyana bae cenah. Kula menurut ka guru padahal nu leuwih pinter nu leuwih jetu atuh ambal aya. Dina thariqah teu biasa kitu. Nyana daekeun keneh mah nyana bae. Ih atuh geus aya tulisanna nanti ditu nyana bae. Tangkila geus oho-ohoan geus kolot. Atuh kajen di thariqah memang kos kitu deuleu ge di thariqah sadunya ge. Oh hese thariqah mah. Nu mantak hese di pikiranna. Nah, datang ka dieu diuk milu zikir geus aya di stambuk Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masyaallah. Nah, engke kumaha tah? Tuan Syekh Abdul Qadir langsung turun ke handap minta izin ka Kangjeng, "Ya Rasulullah Muhammad, kaula boga stambuk buku." Terus ieu murid-murid kula encan araranya. Hai sirantangan, nu mana murid-murid cek Kangjeng Nabi? Anu pernah zikir milu, pernah haulan, kemudian dan lain-lain caritakeun kumanehanana. Wah, ayo guys, tangan. Tuan Syekh Abdul Qadir neangan. Lo, Abi Brojak lagi di sini ya? Iya. Oh, emang tadi enggak ikut masuk? Kagak, saya tidur. Camat aya camat, lurah aya di dieu, camat ambal aya di dieu, camat topiknya aya di dieu. Biasa kan naik klub bae nya kuari mah haul. Iya. Nah, Bupati Zaki di akhirat tetep nyana black. Tuh, sia nu nyebut blacklist kan? Aing mah nganoseran doang, black doang. Nu mendak kula amanat di mana bae lain di dieu bae, mungkin di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin di Singapura, atau mungkin di Maroko aya haul, wayahna milu asupkeun awak urang kadinya supaya aya di standuk para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Engke turun Tuan Sewe ngees bae dia we. Ya, emang Tuan saya bisa ngobrol, bisa ngomong Banten, weh, pernah jadi gubernur Banten baheula, weh. Dia menges bajing di dia, weh. Ya, ada Tuan saya bisa ngomong Banten segala. Beureun ka Baduy gerinya. Kula loba keneh ye carita thariqah, carita hakikat jeung carita urusan masuk surga anu ditulis ku Tuan Syekh. Masih ayat 3 keneh dongeng ayu standbuk nu lauk teh dan lain sebagainya. Waktuna insyaallah sakieu cukup hiji yu urang belajar mimiti bersyariat supaya jitu untuk mengetahui lebih mantap ka Gusti Allah urang berthariqah ngan lamun teu masantren mah cukup mencintai bae engke geus berthariqah kemudian ka ditu menuju hakikat nailah lamun Allah memberikan anugerah insyaallah nyana aya di negara Fardaniyah, nyana aya di Istana Unsi, diuk di Singgasana Tauhid, make baju kebesaran ma'rifat, boga mahkota keyakinan. Dina kantongna aya panah mujahadah, belah dieuna aya pedang riyadhah. Salilana kunyana terus bae digunakeun mantap. Ialah ayatna ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat kepunyaan Allah, milik Allah lah alam khalqu, alam amru, alam kasat, alam arwah, sadayana nu Gusti Allah. Ketika Gusti Allah menghendaki seseorang bakal diangkat jadi ahli thariqah, bakal diangkat jadi hakikat, naon bae rintanganana dibere bisa. Hiji nu paling berat awalan hudang ti peuting, setelah hudang ti peuting mandi. Ieu bagi jelema-jelema anu teu dibere taufik ku Gusti Allah makan berat. Hudang ti peuting sanajan setengah jam, satengah sajam sare, tetep kudu hudang mandi. Setelah mandi wudu, salat, zikir. Ari sarena ti jam 10 hudang jam 2, hudang jam 3 boga babari. Tapi ieu tah kakarake jam 2 reup sare, hudang setengah jam, mandi, sok wudu salat. Awalan bae geus kos kitu, ieu keur carita berat amat. Bagi jelema nu henteu dibere taufik ku Gusti Allah tetep ngarasa berat. Tapi jelema nu dibere taufik ku Gusti Allah hampang. Ulah-ulah ning kakarak setengah jam sare 10 menit reup hudang mandi, oh masalah.
Atawa nu hayang hebat mah kieu PS hudang ka pamajikan heula abeh mandina jadi wajib mantep kan jadi dua ganda tah di dinya tah aya mandi eta itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tisim kuring dicekapkeun sakieu insyaallah kayak kuling ge hayang nyaritakeun tentang perjalanan Tuan Syekh di awal kayak lamun panjang umur iraha deui lantaran ieu haol kieu timimiti urang bagian antar kabupaten, kemudian antar provinsi, kemudian antar pulau, kiai nu datang ka dieu, kuari antar negara. Iraha mah meureun balik deui antar kampung deui. Kajen ku kumaha ge supaya kumaha petunjukna ti Gusti Allah bae. Urang kuari keur antar negara, ti Baghdad, ti Yaman, ti Turki, ti Suriah, ti Libanon kamari ieu. Nah ieu datang, nah kuari keur keberadaan ayeuna ti Amerika sagala. Ieu kersaning Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah ke kula deuk nyaritakeun iraha-iraha ti mimiti terus datang ka karomahna lantaran karomah Tuan Syekh mah indah lamun dibacakeun nikmat kula denge ngeunaheun karomah Tuan Syekh mah leutik kenehna bae karomah Tuan Syekh mah pan eta aneh ieu mah ceutik bae nyana nuntun sapi begitu nuntun sapi cak sapi teh hei Abdul Qadir maneh mah lain jang kikieuan diciptakeun ku Gusti Allah oh lain maneh mah jeung ka ditu ulah ngangon model kieu terus Tuan Syekh naik ka luhur kenteng begitu naik ka luhur kenteng dibukakeun hijab ku Gusti Allah mata ieuna kunaon neuleuh jelema anu keur di Arafah jelemana di Baghdad tapi nyana neuleuh ka Mekah neuleuh ka Arafah ribuan manusia kadele nyana kikieuan aya naon ieu aya naon masyaallah bentak kadele keneh dibukakeun hijab eta leutik keneh geus semacam kos kitu persis kos Haji Mamin we kitu peuting kadu bareng deuleu kuntilanak kikieuan kikieun kuntilanak keneh bae jadi matana hijabna hijab kuntilanak sama itu Haji Pendi sabangsa kos kitu tah jeung genderwo-genderwona tah mah nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah itu leutik naik insyaallah kayak satu kesempatan kula bakal carita sampaikan ka boga guru fikihna tauhidna tasawufna kemudian alatna sampai jadi kutubul aulia urang mah kuari alhamdulillah urang babarengan di dieu mudah-mudahan urang diaku umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaku selaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz engke di akhirat urang nuturkeun bendera Kangjeng bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jeung bendera-bendera guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul panasaran datang deui ke dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari urang dokter lain naon lain atuh. Tapi jana mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakinah ja geus masyhur jasa
naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu teu diijabah sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh henteu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis jasa urang ya Allah eta lah mementingkeun batur orang malain atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ka Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun perisak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi papang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak ya tungguan Tuhan saya langsung salat asup ka alam gaib dina salatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu bogaan nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat beus teu kadeuleu ku maneh kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan teu kira-kira teu ngadoa Masya Allah kagedep kali begitu kegenap kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu guys pejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak nan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden ye diliongtin nya geus ieu syarat ulah dipiceun nya muhun tuan alhamdulillah sakieulah teu diberenya hos sabaraha-sabarana mah anak ngan da balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot ngalahi bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil
doa tuan teh ieu alhamdulillah tunggal segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui deui jara terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka tuan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek tuan Syekh diurus menang 40 poe reuneuh deui terus beta mari datang ka 7 bunga tetep jara ge bunga alhamdulillah cek gana bu pahara jasa ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa tuan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran tuan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zaknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu neuk dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah lain doa tuan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan plek begitu pizan ngadangi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 mamaot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan leng-leng emang tas di mana cek tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat segala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup kajajar kabeh 7 cek salaki lihat coba bae tingali tama mait saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak anak kok ieu cenah bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawa liong ti neng ieu jimat ti tuan Syekh teh ieu ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka tuan Syekh bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa ka tuan Syekh bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek tuan Syekh pamenta ku pohara siapa tuan Syekh langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia
kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun kawala aing teu percaya kawali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jaga jakeun katua-kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari detes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahan eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya kada keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani di pan pohara jasa ya Allah pernah kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari teh mah kitu bae teh kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Syekh Tuan si karomana pohara amat lamun daek kaula karomah imun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya mah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ mah almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu juga bawa iya atuh supaya kelihatannya itu bagus aja juga waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat sholat dul asar berangkat sholat dul maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah buat eta mah pohara kan tetangga urang mah pan bo diparahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa ka karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka surga ulah hese-hese Masya Allah ya urang diuk di majlis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka surga mantap ulah cok dicing di handapeun kipas hareudang aduh tapi surga yang loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tak karomah teh kos kitu
Nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur, di mana dia tuh di Malaysia, kemudian atuh di Burma anu araya thariqah terus di dunia bagus bogo di Irak, kemudian atuh ayeuna mah di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 teh pohara guys. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya itu bisa. Sebab jana menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir, kemudian boga anak parawan, gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan, orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan, nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula hartina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah, sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nya diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah ditanaga awewe dibekem langsung ku nyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah. Babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah. Artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam. Aduh. Maksudnya geus lempeng biasa gitu, tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, Tuan teh boga wali, Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti. Kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu. Artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu. Oh, aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal ku nyana dialungkeun teng. Alah batan bom atom. Jeger wae kena tarang ngaguling langsung. Hiji deui dialungkeun. Kena dada deuh ngagoleh. Kecaritakeun kukumahna salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero. Salamet cek nyana alhamdulillahirabbil alamin. Beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang di pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa. Lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh kadieu eta cenah bakiak nu kula kadieu. Patu jamaah ribuan karita kaget keke datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masya Allah.
iyalah Tuhan sementak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai dan nyingsa nyuai teu bisa ngabom makom Tuhan Syekh Abdul Qadir aman mah kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat Qadariyah asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mendak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu ahli mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nongton we goblok sia ye ulah aram sia mah haji ka mana aing anak heula ka ditu sugan aya di ditu di mana dia itu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidual teh hese dakwah ilah Tuhan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deuk nyin majelis tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang dititahna ge asal ka aku murid we geus beres ya Allah ya Rabb ikaromahna pohara jasa ya Allah jelema maot begitu maot kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias si anak mah langsung cerik datang ke Tuan Syekh aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah waung teu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon teu nya nama teu nyaon gawe naon bae tuh Bapak sia raja saya tuh ampura bapak ulama aduh geus teh nyaon naon atuh pates kana neraka gajian Tuhan saya tapi tetep banyak dulu di neraka ku nyeri jasanya na digodok ancul-anculan tanuh nu panas abdi beuteung asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak oh pernah liwat ngudag ontak langsung tunggu ada langsung nyana salat gitu salat asupkan alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun mang anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti ih cak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wauh teu irah jadi muridna nggak majelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka keur kieu alhamdulillah bejakeun ka Syekh Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah janda
tak jadinya ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh tuh komo orang mau poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka manana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulang mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitabna geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti kelebuk peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi jatuh geus maot papan kumaha cenah geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos gituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo pinter mah masa atuh kitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha saya hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pametak ayo geus geura balik batu ka itu geus aya di mah ayo geura balik nya ka ieu mah bang di deuleu jajan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di mana can aya can beureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya ge datang ka imah keneh mah datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh air kaya aya ieu atuh ieu mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa tuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh geus teu bisa ngaranna cenah aya geus geura balik ulah sok halalaga ieu katilu ieu mah moal saya teh geura ditu geura balik lah di jalan teu percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga Tuhan saya masuk godot teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gua lagi teu ngarti gua jadi hirup deui ku ari Masya Allah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal kaharti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu keluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana cerik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi
Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos gitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae urang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tuan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tah mah deuk kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah je teu dibukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa jong kene entitas kuki uci cenah aing katempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakeun ka Kangjeng Rasulullah percayakeun ka wali-wali Allah jangka salamatan urang beres jaloba jasa karomah Tuhan Abdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha mistina ya bejakeun turun malaikat tek naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa nggak bayangkan teh kos gitu lain ima di alam nu itu ya alam zahir asup kurang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib blon mah nah ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal kaharti ku urang mah kahartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan kaharin teh Gus ya kaharti jata mah aing pagawean aing cenah kos gitu atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon ai hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat si kos kiamat sih salat sia keur di harapan ku aing hate sia ka mana eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekeun Tuhan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan iraha tadi maghrib ye di aing ye di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah deui ka nu ngoran deui ka nu kolot ya enggak cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh ya Allah ya Rabb agihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi ini kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung pan malaikat lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna itu Tuhan Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuhan Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuhan Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuhan Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi
Kangjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan mah nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeul dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden mal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos kitu Ari Abdullah bin Umar mah tuh mata malaikat atuh kadeul ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas dihatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo kan duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkan seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapa Maha Kawasa kok make kikituanan eta wali geus gaida doa kos kitu nya atuh bacak naon Gusti teh kudu make malaikat atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat dan mantap urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamal bumi langit pagi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy tah atuh bisa ka Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Tuan Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa ge ngan hampura tetep nya lagi hahampura Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomah satu ketika Tuan Syekh teh eueuh di imah di majlis teu aya di masjid teu aya di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu
Ternyata lauk, seluruh lauk, berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae. Jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung tuan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk wai kan jutaan lauk tambah teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa yeuh urang wah tong geus mantap birak lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangneangankeun daging deuk sapitah deuk embe tah pangneangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka tuan Syekh begitu nyaba ka tuan Syekh datang tadi maung pae begitu di dalam mau pae langsung sujud eta wali ka tuan Syekh hampura sebab naon nu mantak mau pae ieu boga rasa takabur jeung tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan tuan Syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh tuan Syekh yeuh barang datang kalinya turun kek pae ceuriknya cek tuan saya teh deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasobogan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula balik balikna jauh hirupkeun deui hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalam mau geus kieu atuh ulah kitu cenah mau ulah haju kuari mah bangun buringas gitu kula pae tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpahkan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haju urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana Masya Allah Buyut Bazur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah ayo urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah data pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan sakurang atuh siap maung beureum ieu aduh ya Allah ya Rabb aduh tidak tunduk ke pemajikan Allah takdir ya mengaji pelaksanaan ya mengaji lantak di pending ya masalah ya bang lantak diroti ayah kepastian naona ina urusan Torab Zaid ngarusak karena salah saiji anggota Ki Umar nu dirusak teh lain sukuna sakadar ping-pingna ta eta syarat bayar diat dalat tablugopi diatana salat tablugo diatana sin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuk ieu mah du cantang tuh na ieu mah kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim